kawitan ngahaleang-haleang salestu kagungan lumaga ariring salestu kuring kagungan lumawon kagungan lumaga Cahaya diake dalam pangrimbitan merupakan cahaya nur cahaya cahaya hingkang dasa purwa kang dasa purwa purwa marang wiwitan wong tua wiwitan om dharma lakon ala dia batur hingi deh akang laguan deh ayo kang daguan di Purandul kang Mang Emin waria sur mancur kadia kula ya kadia kula mancurna kulang-kulang Mang Emin kuarian asolali tukang baso ngegelang jeli mau kurang isikan ayeuna pijana rio kurang karilikan di mana bisa lagi di payun bos Robi aya kempel sadayana kumpul ayo pender Magelaran teater tradisional topeng Abah Pendul Karawang 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
5 6 7 8 borosok Nah
topengnya baru keluar tong. Oh iya ya. Kurang selamatan heula. Hiji, Selamat topeng. dua, Selamat para wiaga. tilu, Selamat bapak hajat ibu hajat sekeluarga. opat, Selamat para undangan nu tepi sareng nu caketna. lima, Selamat para penonton tua anu melanang wadon menak sakabeh. genep, Selamat para pedagang gupet baso pangsit bubur kacang tahu oge. tujuh. Sadayana teh diwiji-wiji. Selamat tuker saning Allah. Amin. Kapati urang nyewana boga salaki urang burandul bira belikeun calal. Halo nyaloyong. Solok yo ka tukang kenong. Tukang kenong. Kenong ditingali sarangna jenong. Nyaloyong deui Mang Be. Ka tukang kecrek. Tukang kacrek. Kecrek percis Gatot Kaca. Sayanglah nona. Ngopi Tiris. Waduh, Gatot Kaca kadirisan hayang ngopi ye. Payade penerus Abah Pendul. Layang-layang terbang Layang-layang tenang melayang. Layang-layang tenang melayang. Terbang melayang Mang Emin Duru keset Abah Pendul. Arjuna digambar wayang. Arjuna digambar wayang. Arjuna digambar wayang. Gambar wayang Mang Ajat Mang Aang Mang Budi jeung Mang Aang. Sulampe jatuh di sana. Sulampe jatuh di tangan. Sulampe jatuh di tangan. Jatuh di tangan Mang Ayun Mang Komar Mang Embek jeung Mang Seblek. Itu Sayanglah nona. Porosyo Tah Mama minta nasi bagian dikit daun jati. tah Mama minta lelaki bagian kecil kaki. Halo saudara. Apa kabar Pak Haji? Saudara jangan kaget
bisa jadi kaget. Bila pakai oh tidak asing lagi rombongan Abah Pendul dari Bayu. Tidak pakai ohong, Rombongan nasi goreng. waduh, sapiring 15.000, bakso 20. Wadatuk, wadatuk, anu bager, wadatuk, anu bager. Jeruk manis dimakan manis. Jauh-jauh Bol awi, Domerang merangenana, jauh-jauh ajak abdi, daerah meranana. Datuk anu bager ayo Tujuh pendul. Apa dipandang sebagai sayang? mana bangkong Bongan bangkong, ngacai deramanikeun, ulah pokok ulah bohong, pas ini geura jadikeun. tong luluasan abdi mah sok ararigi sinjang bodasan sinjang bodasan dicandang ka Majalaya dicandang ka Majalaya Roboh. tong luluasan ka abdi tong luluasan abdi mah moal sulaya abdi mah moal sulaya sinjang bodasan sinjang bodasan dikaput gua benang hidung dikaput gua benang hidung tong luluasan ka abdi tong luluasan abdi mah tak waleh dineng abdi mah tak waleh dineng terus semprotan heula terus dan dicabak-cabak di luar tidak gaji dibelah dikucek dailah aduh anjir weh
Waduh, leseh. Pak Haji Robi baraya ngampar ngahaturkeun patepang sono Ya, Bang Haji. patepang sareng sim abdi patepang sareng sim abdi tong hayang ucing-ucingan ucing belang bulu tilu tong hayang ulin-ulinan urut nganjang hayang milu tong hayang ucing-ucingan ucing pasir ubar mengi Bojong. tong hayang ulin-ulinan gering pikir siang lain-lain daun lajak berem di tahra lajak berem di tahra Wow. Cek duhai juita sebutlah kini aku datang aku bawakan hadiah yang engkau pesankan cobalah terka oh apa isinya cobalah terka oh apa isinya ayang. duhai taruna kini ku akan menebaknya yang engkau bawa hanyalah baju kebaya mungkin tak salah oh itu isinya Wah.
batik dari Pekalongan. Memang yang kau inginkan, batik dari Pekalongan, batik dari topeng ampera rainyong ampera rainyong ainyong teh nyang nyang nyong nyong Coba eta hari didorongkeun malesan wae segala nyang nyang nyong nyong naonan. Gumat. La ilaha illallah. Aduh, kumpul babadagna lelembutna kararumpul urang pais kabeh. Sia Sagala dipais kabeh sarakah pisan. oh idi ari gitu kunaon sih Kunaon? idi ari gitu kunaon sih idi ari gitu kunaon sih kunaon gitu ari idi ada Sing bener nah ngomong teh mah. oh nya kudu kumaha benerna tuh Nyalengan ini we naonan cenah. ye neng Naon? teu nyahok itu apanan ye neng ye apanan aya pais lundul sagala neng aya pais gabus sagala neng aya pais parai sagala neng Cuman dagang pais. aya pais berit segala neng naon sih Nyetek ngomongkeun pes berit mentak awakna hidung eta. eta coba kuat ka hidung-hidung ka meng heueuh Nyaha emang hidung. oh nya sabar jadi hidung ya mang mah ulah digitu-gitu atuh deh neng hidung Emang hidung? mang mah hidung ya buah manggu neng Oh, hidung teh emang hidung manggu. hidung manggu mang mah Ari hidung manggu anu kumaha sih? apaan jerona bodas Luarna hidung. heeh luarna hidung Eta jerona. jerona apanan buruk ale hidup botak. Oh, eta geuning tungtungna botak. nah kajeun teuing Eta tungtungna botak geuninganna. kajeun mangge rek botak karek henteu Domang ding ding domang ding ding domang ding ding jebak ding dong botak geus awurkeun Delebak ding ding 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 jebak ding botak awurkeun geus awurkeun Ya saha anu botak sebutna. Saha sih? tepohan geneng botak tah eta heuh. aduh Oh, amang anu botak teh amang. Sebetulnya urang mah kasahan cenah ge. Nah, ngangkon wae. Naonan cenah ge, urang sana bogoh cenah ge ngajelema hidung. Ngagolong goreng, karena goreng hirup deui hanang jelema teh.
rada ini randa kembang wing mah. Lamun bener gini randa kembang, amang duda bodoh. Amang udah bodong. Emang awewe amang kemana? Ya, jelema lamun setiap duda bodong awe amang ka Saudi. Oh, awewe amang tadi tuh ke Saudi. Arab. Ada 2 tahun meren. Soalnya ayeuna ka Arab 2 tahun moal kabeli sawah. Oh, nah makan 1 tahun 3 tahun. 3 tahun moal kabeli mobil. Eta berapa tahun di Arab? Ya, pamajikan amang ka Arab di Saudi geus meunang 15 tahun. Buset. Kemarin 15 tahun mah imah, mobil, merenan sawah, beli enggak merennya. Kalau dia 15 tahun teh di Arab teh pamajikan amang mah poro kabeli mobil. Oh, naon sih? SMS eueuh. Oh, eta SMS aja. Ari amang sama bel kan itu. Abi berarti teh jawabna kecil nih. Oh, kumaha? Wayana teh nah. Oh, amang putra. Orang gawe Ini yang menerawas. wayana teh nah, neng mah teh nah di Arab di Saudi teh 15 tahun teh ngiriman moal. Oh, ngiriman moal. Balik moal ditorek modal. Randa kembang. Randa kembang. Naon sih nanya wae. Oh, di jelema kudu nanyakeun daripada datang ke bawah wae mah. Oh, kaja nanyakeun heula. Jadi neng teh ieu teh randa kembang. Randa kembang emang. Sabaraha kali kawin neng? Oh, kekaranya 17 kali kawin. Kekarang 17 kali. Ya, di mana-mana teh jang randa kembang mau 11 kali kawin eueuh. Iya, randa kembang 17 kali kawin. Kukunya buktina. Ya, randa kembang mah kieu sapertina neng. Kumaha sih hari randa kembang? Ieu teh ngabikeur ya. Oh iya, kawin ke tadi aya panganten lagi. Nanti tadi. Oh, Ate bubar. nyaho ya nawas. Pengen nu isu-isu balik dibayar duit. Ya nawas marali kan dibayar mah. Nah, berkali mitohan aja nungguina. Panganten. Oh, nya. Nah, begitu mitohan tulu kasih duit. Bunuh meren. Panganten awewe jeung panganten lalaki. Sekali duaan toh. Terus Masuk ke kamar. nya Lumpat. lompat. Oh, terus Sama biasa. eta awewe na. Orang randa kembang. Ari urang rada atuh Ya, yo. balik 17 tahun kan jangan ada wakwe. Nah, lamun bener kayak randa, kira-kira jeung amang di pacaran ya. Oh, pacaran. Ari pacaran lu kumaha sih? Pacaran. Urang mencan pernah pacaran. Pacaran teh nurutan generasi muda. Ayeuna. Oh, generasi muda ayeuna. Kumaha sih kumaha bejana tuh? Entot. Artina pacaran. Oh. Nah, irung neng jeung irung amang kepa gebos-gebos. Buset. Eta Karena itu pacaran. eta arana pacaran teh irung wing jeung irung amang teh teh gebos-gebos. Eta bener. Ai kan amang meuni hideung. Gebos. Wah, ini kata gebos-gebos jadi dewa. Oh, arek pacaran. Ya, ai pacaran amang boga pamentan neng. Oh, kalau pemerintahan mah hayang mobil. Lo aneh, paminta mah mobil mah teu aneh. motor Motor Nmax. Motor Nmax. motor Motor Minta motor ebek. Nmax Nmax Eta mah teu aneh. Oh, emang hayang naon sih? Paminta amang. Paminta amang naon? Paminta amang mah udah ngecuk. Loh, waduh ngecup mari ketang ngecuk mah, hayang ngecuk. mari tukang ngecup mah Kawanyokan jembatan jelema ngecuk. asal dae Anang. tukang ngecup mah beheung tah Aya lamun amang aya ngecuk dibere beuheung. tah dibere beheung mun ngecup oh Kirimis kieu dibere kecupan mending-mending eta meuli keca melut. oh Mau ngecuk bohong? sedap ngecup banget sedap oh Sejak di mana eta meuli keca melut mau asin. oh jadi lelap heula atuh Ya, mau bohong. Boga. celi Sanajan nafsu kana kecupan aing ngaran kecup deui mah jore. oh sih Kecup deui mending-mending udah hean. Ari amang diberi ngomong celi ngomong. Ari amang hayang ngecuk naon? Ya, generasi muda dia mau nyaho kecupan yang paling nikmat. Waduh. 2025 ya nih ya.
tahun 2025 generasi muda dia mau nyaho kecupannya paling lima. Ari kitu ngejuk naon? Kecup tunggi. Waduh, buset kecup tunggi. Kadang-kadang aya tengger menen kecup. Jajar balik kalajo pemajikan kecup tunggi lamun teu mak kolok. Waduh, Urang pacaran di mana sih? Dia pacaran mah. Sira pacaran aing. Oh nyaho teu make mangku udah mau bener. Naon sih segala pacaran deui lah. Pacaran. Oh, urang merek pacaran, Bu. Mun bebeja ka ibu pacaran. Oh, ngabejaan doang. Ya, jelema mah kudu pacaran, jelema wajar. Eta si Sarna. Paturek pacaran cek mangat ka mana? Loh, udah kiwis. Paturek pacaran hayang ki. Oh, ini paturek pacaran euy. Hah? Di dia we. Doa negara pacaran we. Ada pacaran, ada pacaran. Masya Allah ya Rabbi. Pacaran. Ya, kan dia tuh. Ada pacaran. Aku kebetulan. Lah, ada kan nyaho maneh. Kebetulan dan kebenaran. Oh, enak ini. Nah, jalan ke daerah pacaran. Buatan lesang kieu tinggalin teh. Yo, nyerolok. Oh, lamun nyum nyerolok. Oh, tak ada yang pacaran kuri. Daerah pacaran mangga teh deui. Nah, ini urang sarepakeun jalan ayeuna jalan dadan. Dia mah ya bedian. Oh, disenebakeun golek. Golek jalan Dadan. jalan dadan. Nah, lamun cara golek ieu golek Sri Kandi. Sri Kandi. Golis, Anu panggelisna. perang. Baheula mah Arjuna. Nah, Sri Kandi. Iya. Lalakina. Lakina. Amun digolek. Lamun digolek. Tah ieu Sri Kandi. Sri Kandi. Tah lamun ieu Gatot Gaca. Oh, itu si Sarni. Mang Sarna. Tidak aku Gatot Kaca. Oh, apa diselepakeun golek jalan dadan. Oh, iya Sri Kandi. Benar ieu mah betul. Oh, nyebut dia lalakina. Dia lalakina. Gatot Gaca. Lain. Jadi lain Gatot Gaca. Lain. Dah geus setuju teh. Diselepakeun dalam dadan. Dadan. Golekna. Sri Kandi. Benar. Ieu Gatot Gaca lain. Lain. Arjuna. Tanya. Oh, itu ditana. Arjuna mah bodas. Bersih. Oh, kayak Arjuna. Bodas. Bersih. Asep deui. Ulah. Ulah. Arjuna. Sri Kandi. Sri Kandi. Sri Kanyir. Sri Kandi. Sri Kandi, Sri Hanyir. Sri Kandi. Sri Kandi. Tah lamun cara golek aing Gatot Gaca ulah. Nah, ngewa. Sok diatur ku maneh. Sok di ditu. Bingung atuh. Oh iya. Bingung naksir. Bener. Ya. Bari dieu. Masuk. Arek ngatur arek kes. Nyawang. Oh nyaman. Oh coba sok. Dalam dagang. Kamu mukakeun ribencetan makana tarahum. Kuing ya. Iya berarti Sri Kandi. Ya. Bener. Iya tadi Gatot Kaca ulah kuing. Oh, Ngewa. bener. Arjuna ngewa. Kesaimbang. Kesaimbang. Kira-kira nu gagah tilu Gatot Kaca. Tilawi gaga. Oh. Golek buta yo. Sok toy. Oh, itu aing pajangan goreng gitu. Ayo sok. Pensikan dah. Ayo pacaran lo ganggu wae ah. Atuh kenal nyokot iya atuh ingat. Kene. Jauh kene tidak Jauh kene kumaha bangkuna kubu beda di sok di. Oh, kakait. Ya banyak terima kasih, Pak. Karek naon sih?
Juga cuek karena pacaran ah. Karunya iya tak berlok. Karunya atuh kan. Pacaran di poek ieu. Gimana Kang sih? Wanda mah jelema ngajak ku hayang nyaho ka dia yeuh. Oh, mewah kan? Seperti Kang Dada. Iya, boleh deh. Oh. Kang Haji Robi baraya antar ke kapal Kang Dadan lain ke sieu lain. Adina. Lain. Coba lain. Alona. Lain. Uyutna. Lain. Ayo lain mendai. Lamun dalang ya. Tadi. Naon tadi? Dalam catatan. Dalang sama pakai teknik. Ya, teknik. Ya, dalam tentang. Dalam tentang lain. Dalam yoga lain. Oh, sama. Wah, iya mah. Laki na dalam badan. Laki. Iya, gas. Kang Wanda mah temen Ada meres Neng bener neng. Kita kurang mah di bareto ke sak mane kami naho bareto. Jangan nama kemudian. Hai! Pokoknya mah di dia. Di dia. Tadi dia tak. Supaya ngecupna supaya tetela. Supaya klub. Ya. Ya ai. Oh, yang ngecup wae. Orang kecepatan. Nah. Ngecup kesel. Tapi budak mending nerek tak bong batu. Coplok suka-suka. Ya lamun pacaran mah kita cek amang teh neng gitu Dan kita nih ngomong tenyeri. Keneng loy. Mangke amang jawab. Tenyeri gitu. Ya. Kurang toe.
mun jibrung pada Amang Adi. oh eta belum apa itu belum apa jangan eta waduh camahan Pingsan camahan buru supaya sadar deui tah deui tah terus tah ada puas ya puas neng dibelah ya. aduh ucet dengan Aduh nih ati neng Jelema diurugan hut dibelah. menik itu amang Amang rek nanya neng. nanya Neng. Oh, gini teu beda hari usum hujana abis sok ieu nyarios teh. Neng. Lain amang terek naroh teh ieu teh sehat teh aya teh neng. Abdi Nya nami. nami abdi Nya. nami ari tipeting wati. Oh, jadi neng teh tipe ting teh wati. wati Lamun ti berang. Ya dong. ada Ieu teh anu ti mana teh aya teh neng? Abdi Nya. Ti Talaga Sari. sanes. Bila mana aya tatangkalan seueur anu teu aya imahna. Ah, berarti Tangerang. Sanes Oh, Pasir. sanes Di mana anu loba tetangkalan neng? eta sih teu kebon jambu di lima. Aduh teh ieu nenek peot nenek peot. hei deh Buset. Kakara aing magi awewe. Susuna menyon. Sih ganas teuing ganas teuing nasi aya ada itu teh Tah. Nenen. mana nenen nenen aduh deui atuh Ai susu sia ada bedol melar. betul karet ada iya jurus tujuh ngerakeun ngan abdi meuni kalaluar kabeh tunggu abdinya ditanggul nya dadah ada Ai ieu aya naon sih neng teh beda anjing ka bolong buntutna. Amang tanya ho. Oh nya di mana panganaan nanya kieu teh nyaho. Kita mana kemaruleun. Oh anu baru dia mah anu geus mah jengkol. Mana mau jengkol. Ai ieu sih. Nya nu maruleun. Ah. Aya aranan teh ieu. Oh anu kieu teh aranan neng. Anya. Oh iya nu kieu. Naon aranan nu kieu? Ieu teh aranan teh. Oh anu kieu teh aranan. Anu kieu teh hencet. Ini geuning beda rasanya. Handset. Hencet. handset Tungtung lain cek. Hencet. Ai bisa ngecek itu deui. Jadi ieu teh aya naonan ieu? Aya musik reggae. Aya musik regean. Tah mama ke budak gayeureut can nyaho neng. Oh, cannya ho. Iya. Musik ieu. Musik ieu. Lamun Ieu teh tempel kena di luconi. oh jaya nu kieu teh tapelkeunana dina ceuli. Henteu meunangina bujur. Ngajalan namanya. Geus rapal? Ayo Allah. Jadi kakara kakasep. Musik reggae. Ayo
tah pakai headset nanya Aing men geus lila. cia Karak nyamung bicarana. marketek markeneng hulu buat waktu bisa nyen kereneng Jelema botak kok baru mikirin yang kereneng. uye rege untuk panjang untuk pondok untuk dengkek uye Kakarak aing ngadenge rege aya huntu panjang huntu pondok. Di mana-mana ke rege kurang can ngadenge. Gitu emang. Naon sih? alah teu kasupkeun Aya panang ngacir kieu ye naon? Ya teh anu ngacir. Ah, Teh kudu dicolokkeun heula kana HP. jadi kabar ieu teh dicolokkeun kana HP. Sanggeus dicolokkeun kana HP Kakarak. Aya musik reggae. Di dieu teh. musik reggae Oh, jadi ieu kudu dicolokkeun we kana HP. Ya Neng amang mah tiba heula tapi ka ayeuna teh teu boga HP Neng. Itu boga HP. Lain teu kabeuli. Oh jeung meulina. Ieu kudu dicolokkeun we. Penting masa dicolokkeun nya. Buset, eta tujahu. Mangasoy. Batur mah musik reggae lain buah kaung. Ya Neng sama rami dengekeun we kana jeung ieu teh musik reggae anu. Oh, eta musik reggae mah eueuh. Iseng goblok. Buah kaung meureun tadinya. Wah kau mah soraan. Oh, eta buah kaungnya soraan. Eta sina naon sih? Heeh. Nya. kenapa ini dibalangkan ke sana Ah, ieu ngomongna rada liar ieu. Nabangna dibalangkeun ka sono teh daerahna teu beres. nya ininya ntarnya jadi konslet Nu konslet kumaha emang make geus rusak eueuh na. halo besti Tuh, berani tuh. Itu cenah kitu hal deui. emang aya jelema gitu Ah, buset, itu emang batur naon gitu. aya para rowek ieu geuning Ye. Cara urang mah Neng eta teh ibuna teh nu kitu teh nyapir. Ye, nyapa. nyapa nu zaman ayeuna Nyapa. Ya kumaha anu Nyapa. sok aya di kutub YouTube dah ayeuna tah. YouTube. anu sok aya di pacebokan Pacebok cenah ge Facebook. Facebook. anu ieu teh halo besti anu kitu Kaditu nah kaditu tuh. Kaditu nyapa nah kaditu. nya kamu nanya kamu bertanya-tanya Kamu nanya. Kamu nanya. Awas kan polesan Kamu beda. enggak pakai celana. emang iya aya lampu gitu Eta abang lampu tuh diharap paman itu. Meni aralus lampu teh caan. perasaan aing parowek amat ieu Ya mana nih kita pakai kacamata. anu bebeakan nu make Ngomong para roek ku aing boy itu pakai balas. hah Kahujanan. iya mah Kacamata. situ geuning Oh, lo jelema itu ketika lihat tuh. oh iya ki ieu wae ieu Oh, tadi di tukang yang kieu we kok kieu ngabirin supaya ulah turun meureun. Heeh. di baturan kieu wae Oh, geus. aduh kalah ngawirid-wirid ieu Oh, eta kieu teh naon si sih? ieu aing ngarangateun Ngaran mah bisa tuh. Jelema teh hidang da jelema. Oh, emang nake. Oh, anu baca itu mah iri. lamun pas kieu mah kuduna mah neangan bangkong budug Eta sakarna kok kudu pitua kopi tua. buset aing mah kamari ge di lembur itu tetangga aing tukang ngadiuk-diukeun Jadi guguni. guguni batur tukang ngadiukeun Oh, di panandi. tetangga urang anu keur tahlil cai teh hayu dariuk kitu
udah aing itu haye kalau didiuk-diuk Iya gitu anakku masih ya. lamun cuaca kos kieu kuduna mah make bangkong buduk Oh dekat sawah teh berarti tuh. lamun geus beunang bangkong budukna talian sukuna Kalian suku mah. geus di talian tunda di luhur tenda Terus? insyaallah saminggu ge moal turun ieu Oh jana mana dan turun kalau pas kieu wae. buset aya aing ngomong lagi dengekeun Iya ame ulah pas kieu. ya cuaca teh geus madong geus angin gede ieu Oh kos tadi geuning. neangan bangkong buduk Jangan tangkong. geus beunang bangkong buduk talian sukuna Kalian sukuna. tunda di luhur tenda insyaallah saminggu ge moal turun Hujan akan turun. bangkong nah hujan mah turun Pasihan pitua. Pituan. Namun ngambil dong namun dong luhur neangan. pituah Oh neangan naon? Bangkong. Bangkong. Ah. Namun menang bangkong. talian sukuna Tarian sukuna. Tunggana di mana? di luhur tenda Terus tunda itu tenda. Mau turun. yang moal turun iya saminggu ge Oh, mual di sana. batur bangkong sawan Jadi dong yang terima tarian ukur turun. tapi aing kajian mingkos ieu kamari tetangga aja Terus? nya cuaca na kos kieu wae Pas kieu wae kita kira mun cuaca na kos kieu wae mah meuli peda beureum Kok eta kali peda bareng peda beureum dibungkus kulawan bodas peda bareng dibungkus ku lawan bodas. ditunda di paneringan ditunda ya di paniisan di panaringan Terus? insyaallah moal kahujanan pisan Eta bungkus peda bareng. Dua kumaha. peda beureum Beda beureum. dibungkus kulawan bodas Oh, menang beda beureum terus. dibungkus kulawan bodas Bungkus. geus nang bungkus tunda di kolong pandaringan Saya nih kalau kumaha. Ah, Beda beureum dibungkus kurang ku lawan bodas. merah putih. Nya, ditunda di kolong pandaringan ditunda. moal kahujanan ieu Benar? Eta teh benar, Mang. selfie gitu loh. hujan-hujan kala selfie keke konslet dah Tanya, siapa? nyolain selfie ngapain na ge jadul era atuh Arek nyorot iya naon teh keluarga besar Baraya Ngampar Karawang. nya ongkona baraya ngampar ge nyahun HP-na jadul eta mah Waduh, Bah. Iya, untuk apa trihurang, Bah? Jok, Bah. Eta ari biwir mana aya tihangan eueuh sih. dok bibiranya ya tirangan nya hayu mungkung girimis nganiuhan di dia Arek maca koran. punya wajar ah Koran nama koran kadaluarsa, koran 2024. yang alasan Keur ieu teu kabaca. alasan lamun kieu mah ieu wartawan Tempo ieu Tempo aya Tempo eueuh Yang penting mah senajan gorengnya penting mah wawasanana amin ketela. Rumah sakit Jakarta habis dilalap si jago merah. 3 perawat mati kebakar, 2 mayat selamat karena melarikan diri. nyepiraku aya kalumpatan kitu Udah ayo tuh didengekeun aing kadengi. Udah jagoan. Berita kehilangan. Oh, berita kehilangan. Berita kehilangan telah hilang seekor anak bernama Boneng. waktu Udah corona naik bisa daya arah maloba. mulai na yang renang Ciri-ciri anak tersebut rambut diribonding, bibir luhur eueuh-uhuran, munaya nu manggianaran Boneng bawa ka PLN. Enta gaji. Cenah disetrum. tuh hidung aing kieu Naik setrum mati. baik wae ah Ta berita pemerkosaan. Pokoknya bejakeun ah. Berita pemerkosaan telah diperkosa anak gadis umur 2 bulan. Kakara ke bukan jauh. Sedangkan nomor kosana bapak terena nungaran Boneng. aing marulu Sok ulara jelema mah keur naik daun mah kitu. naik daun mana Tak berita kecelakaan. Berita kecelakaan lalu lintas 2 orang
geleng kareta paeh kabeh anu kahiji boneng kaseseret kareta hogening beuki tiris wae cakanya Ai bapak wartawan. Kusut. Wartawan di mana? Waduh. Enggak, itu wartawan. Kusut. Asoy sieun itu lompat. Yo, aya anak marmut ngambek. Kusut. koran maca koran gitu dari tanaman Wartawan, bapak wartawan. Itu cepet. Kurang kegerayangan wae bisa boning. lain wartawan Kusut. Ararena kan? siat di bang senggol ya komo aing mah mawana aing di pondok balas kene ge mamawa jinjingan ieu pajarkeun nu nagihan arit Waduh. piraku tukang arit kaosna belang aya anu huntuna okos ramokeuyeub aya di belah aler nemponcan maneh huntu kos ramo keuyeub ada kos tamo keuyeub Kusut. Kusut boneng lompat. Abur. Eta mah cenah teh ngawawuhna teh di. Ada ngawawuhan di. ulah pot wae Oh, tiris inilah kan usaha. Ari siangan nyeropot we ka dieu. topeng biburandul Oh, emang nanyakeun? anu kamari digombong ayeuna di burandul sia nyahoncan yo jelema yo Kusut. kamari ge disampora teu genap nembang kitu Terus tong ka jero wae teh Penyanyi ya penyanyi. oh Tapi gede wae san. Nyubur neangan bangkong. Ya, baheula ge kieu lamun teh tiap aya hiburan, kahujanan, sokan tangan anu goreng tah ieu di kalian. Waduh. Kusut. ya maneh digolek nyahon teu ratu monyet geningan lamun anu hajat aya cuaca kos kieu ratu monyet yo anu biwireh teh yo huntu teh kos kolektor mogok apan sok digantungkeun teh ya demi topeng supaya nepi ka isuknya kendek goreng ieu sia mah gantungkeun di jurunya Kusut ngerejet. Kusut ada. Aduh. aing muduk urang geus tugasnya dek urang tugas urang mah ngahibur acena aya cuaca kieu poek urang sambung ku obor lesang urang sambung ku iteuk nya cek si boneng mah tadi cuaca cenah anu hajat cenah lain bangkong digantung-gantungkeun Tah, Doris nyaon mah. nyahon teu sirup marjan Sirup marjan. Beres. sirup marjan nyahon teu Oh, emang gitu kira bulan puasa. Kerja nasinya kumaha. teu nyahon teu nyaho danas ngora
picungnya untuk picung nah kelawak ayah si Dori carek naon sih Sekarang dagang ya mah. Tuh, picung jadi majang jadi ganas bola nang naksudna. pengalaman shoot naon cenah pacumid waduh nyanyi aing beuki ngeter wae ya hawa Itu bisa. Tuh, nu bisa mah itu tuh. Nyong, 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 nyong. Siniin. ayeuna kan Indosiar ayeuna Indosiar Iya, iya, pada foto we. Nah, kalau hujan di pasar di foto. Indosiar ayeuna aya kontes dangdut deui ayeuna urang rek milih heula sugan pamain topeng aya nu alus sorana amun anu alus sorana urang didaftarkeun ka Indosiar coba soy ka dieu Ayo urang mah dah, sorang mah rarasan. di mana atuh di mana make cengkok di mana atuh di mana Ai siapa? Atuh di mana? maneh mah maya laguna kacamata riben ka dieu anu pas sore jalan-jalan babarenjen tak engke maneh anu nembangna koma repna aya di urang lamun kajeun irah panjang lamun urang kitu eureun oh lamun masih kena urang kitu berarti irah panjang coba kencan Tadi teh kemana teh? Si Doi jadi tanya komikna. pas sore Sore jalan-jalan babarenjen. Sa urang irama lamun irama panjang kene situ putrus kajeun irama panjang. pas sore pas sore shoot ngelay baso sore pas mimitina timingkem bukakeun pak kita cok coba pak Pasir. cok pak mingkem lah mingkem pak itu sudah budak teh huntu jeung bibir handak teh teu akur pasar malam Pasar malam. pasar sore Deui ke awal lah. pasar sore pasar sore pasar sore pasar sore Jalan. jalan babareng waduh Panjang teh geus harus geus. Sinden jauh nu kitu ieu panjang teh yang eta aya. Jeung ka pasar pasir ieu. Panjang
ngomong kayak gitu mah jurina. Jurina ge aing darang gitu. Nah, ini sebenarnya tuh. Dia coba kali ngalaksanakan. Begitu sok ayo. Pak, pakai Pak. Tengokkan dia. Pasaran pasosore jalan Orang dia gitu. yeuna teh lagi kieu jalan bebereng kes jalan hayang lagu naon apaan teh lagu eta gagal sia komo di ditu mah jurina ge Mama Inul coba mun jablay lai aku jarang dibelai tah coba lai si Doris okos aing lamun jadi awewe rek dikawin budak ieu najis dah daek motorna mah pamajikan ge barang dikawin budak ieu cenah ris urang barang dikawin Ciboneng jadi embung poting hayang burang wae yo asal bedug magrib yo huntu teh lalian coba jablay lai letah mainkeun lai het barang ga ieu nya komo di ditu mangke jurina lai nya aing we ka situ nyarare ya lamun lai aku jarang dibelai ka ieu teh leta teh kagigir mata hideungna supaya disarisi coba lai jalan ari heureuy mah moal aya tungtungna neng ieu teh pun lanceuk teh Kang Wandi teh hiburan dumer eus nikahkeun putrina atuh urang saacana ngahibur ka wargi-wargi sadaya urang doakeun heula dua mempelai neng adieu yo sia rumah saja di nu garoreng ka ditu tuh gara-gara sia ke bawa goreng goblok tong naleukeun ka dieu na neng aing mana tiris mana ditenjokkeun wae sia aing jadi seul Sok arek ieu. lebah mana teh uing ngomong aing ngadoakeun panganten Panganten tempat tadi terus maneh mah. jadi amumnya khusus ya doa ke panganten bismillah damel wiwitan mugi Gusti nang tayungan ka Asep Felis nurendengan mugia kasalametan amin hiji kan Bener we batunya rek. oh jadi dua amin Adi. usul cenah itu nu tebih jirang ka kuping Oh nyaho. bismillah damel wiwitan mugi Gusti nang tayungan ka Asep Felis nurendengan mugia kasalametan Boneng. Amin. Amin. Atuh kunaon urang nyebut amin maneh ka hareup. Oh maneh. Haritu. Salamet du pangantenan ulaya kakirangan sing tiasa sasarengan anjeun anaki sangkan anjeun panggih kasenangan muga dina rumah tangga anjeun sing kalebet rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah kacai sing jadi saleuwi mun kadarat sing jadi saloga ai harti ceuk agama kacai neng Asep sing daraek mandi dibarengan ku getol ngaji sing jadi kiai
kadarat sing getos salat as-salatu imadudin salat eta tihangna agama geningannya bau mangga teh teuing neng pigawe rumah tangga duaan sing sejahtera da memangnya sakedahna namung sing emut kana program ti pamarentah anjuran ti palaleluhur saurkeun kana KB keluarga berencana sing ngareput cenah ibu kana KB keluarga berencana contoh si Boneng teu asup KB keluarga berencana huntuna narongtot panganten lalaki rek menta panto cinta ke panganten awewe tapi kurang barengan ku dangding apal kecapi siter tadi siang kan acara saweran gongna gong abah memakai angkok coba telis gara buka ya panto gara tampi cinta akan nausa estu mengukur anjen nyerangan anjen nyorangan urang tukang si ternak tenong neng nong adere dong neng monyong moal aya nu ngambek ya teh oh nyagong nya tenong neng nong adere dong neng monyong tenong neng nong adere dong neng monyong 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 boneng boneng ya alhamdulillah orang bari cuaca kos kieu simpatisan pun lanceuk kolot urang alhamdulillah jauh teu burung cunduk anggang teu boleh datang nya ti keluarga besar baraya ngampar Karawang Kang Haji Robi bos bengkel nu boga showroom motor Talaga Sari mewah cehajana ya mohon anu disarengan ku Bapak Haji Udin Saku sareng Rohmat Wiguna nya neng urang ieu we urang hibur panganten para uleman baraya ngampar Karawang hiburan neng panganten hibur musik diaturan ke panganten istri pengantin baraya ngampar Karawang Bapak Robi baraya ngampar
disambut teh lepat tapi selira asik Robi parai apa kesabi keselira kutesangka salira tega angkut Haji Robi cara yang aduh aduh Haji Robi iya ampun nah naon apa Haji Robi lepat tapi selira Haji Robi nah naon apa Haji Robi salira tegangan aduh aduh mama haja Robi bibi lasa Ibu Haji Haji Robi Ibu Haji Robi motor para rawang dari salira Abi kalet Budak Robi Karawa aduh aduh iya ibu haja coba Pak Abdi Ibu Haji Haika Ibu haja Robi Ibu Haji Abdi salira Arang Triguna Haja Udin salira tegangan asa ngageun kanu kepala yang ampun adeleng saya bulhanan udah ada sang bintang tega salira aduh kalah aduh ampun dari sinar kosa kawarna Arang Triguna Budak Karawang aya Haji Robi kalet Saat cari mulia Wanci burir surya rek mamit asik ujalati Pak Haji Robi Pak Haji Sama hayo Budak Karawang aya hati koreba padi gorengan wajib jaya Budak Karawang Baraya Lembah Turah Karawang di ampun istri Anu mana angin peti apa pilih Pak Haji Robi sisi basis hayo jaya Budak Karawang aya Haji Manyi Haji Sama cari mulia Deui Haji sama rasanya aturan sama ke Haji sama jaya cari mulia Karawang kono duaan Haji Sama Pak Haji Robi Pak Haji Robi Bos Bengkel Baraya Lembah Pak Haji Robi Baraya ngari ricing apa Haji Robi hayo asoplo pemangku hajat asop Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum
laut belanakan. Ayah kan Jaya hati Baraya Rawa Kamu boleh gosok laut belanakan. Bos barang dari aturan. Ngapain? Kamu boleh Pak Haji Saman cari mulia. Pak Haji Saman cari mulia. kurang anggot Hoyo. Diawur-awur. Nama kaduhan cari mulia. Bayar bos sembako ayah. Obat. Prabu Siliwangi no jadi rajana Ampun. sakti Dari mulia Aturan Ibu Haji Robi diselamatkan Allah. Asoblo pemanganya. Hele. Haji Saman Asoblo pemangku hajat. Haji Saman dari mulia Mama aja Tarina mohon. Ayah gitu. Wajib budak anggot sekarang makanya Mama aja Ai. Kebayun. Mama Epa. Mama aja Tarina kebayun. Mama aja Ai. Mama aja Ai kebayun. Anu ngaduan salam pasir kamuning. Mama Epa kebayun. Mama aja Tarina kebayun. Mama aja Mama aja Mama
Bapak bisa Oba jadi ragaan asik Nerilis Oma aja tarinah deui ayah geling asom lo Panapoe aturan kapan Kosong alui Oma epa deui Pamantri apa Pamantri apa aturan pamantri apa jadi ragaan pamantri apa kabayun Aduh asom lo deui Kopi susunan pemangku hajat deui Nasi ramasna Sate goreng hayam asom lo deui Oma aja ai kabayun Oma aja deui kabayun Mama aja ai kasih muni Mama aja ai Mama hebot iya pemantri apa kemana Oba Mama aja ai deui Pop Oba Mama aja tarinah kabayun deui Oba iya Oba ampun deui Percaya lagi cinta yang suci kabayun deui Mama Epa kini ku baru tahu semua cinta palsu Oba kini ku tak peduli Mama Tati Mama Tati kabayun air siram Mama Tati kabayun percuma pupuk kota burga pada pohon mati oh wilujeng angkat kanggo kasana mohon para yang ngaparu wilujeng angkat nuhunnya dipimpin langsung ke Pak Haji Robi mohon mangga wilujeng atur nuhun kapun lanceuk Bos Robi Talagasari ketua yang angkar Karawang nuhun cahaja nuhun mohon selamat jalan Kang Haji mohon para kanja sadayana we ieu manu masihan padahal mama da deukeut ieu teu mawa duit pikeun doris bayar ku beas rek ajeun amin wale terewan ceklik dong iya neng ayeuna maneh hujanan gigirimisan ieu meunang ayeuna duit tapi maneh nu tiluan hiji 2 3 kurang mah dibere duit
oh ya duit rek diberek anu keur ngabutuhkeun ya duit Aida ya 2000 duaan. ulah oh arek diberekeun kanu keur ngabutuhkeun ya duit Oh, berarti anu kamari gempa bumi. siaka gempa-gempa geuningan Oh, berarti anu tanah longsor meureun kamari. eta mangke aya bagianana Oh, dan anak yatim piatu. anak yatim piatu ke aya santunan ti bapak pemerintah Iya sebenarnya anu ngabutuhkeun dia duit saya anu bener-bener ngabutuhkeun. ieu nu ngabutuhkeun ya duit Aya pangiluan ya. nya pamajikan uing mae bodang kurang mak uing lain teu taeun ka kolot mak jam 8 uing kaburangan ka dieu aya geus kitu di dieu geus sungkem mak tapi bayaran mah yeuna we neng urang ngaguar lalakon zaman baheula anu geus kakubur lila ta ayeuna urang guar deui nya ayo ah wilujeng nonton wilujeng linggi kasadana geus manganyakeun hiburan